Sedih, sedih sorangan. Dina hiji gempungan salah saurang ti anu ngadengekeun khutbah meni ngaguk-guk cerik kawas nu kacidakan nyerianana bubuhan kolot. Malah kasebut aki-aki teu bedas ari cerik nama, tapi sanajan kitu katangin yen manehna kacidan halang sana. Nu khutbah boga sangka yen pangna cerik teh tangtu kataji ku si pepeling anu dilisankeun ku manehna. Atuh beuki motah bae pidatona teh malah make ditambah ku peta jeung unggek-unggekan sagala ti ditu masangkan nyerep pisan piwejangna. Bubariungan anu cerik disamperkeun ku nu tas pidato teh bari ditanya, "Kunaon nu matak cerik?" Jawab pakolot bari dareuda, "Eta pa tahun da kana eta mah kana pidato kuring teu ngarti saeutik ge. Pangna cerik teh kuring nalangsa kagagas kudu ningal janggot. Nah eta bet siga pisan janggot si badot anu leungit. Angot eta mah lamun sampean unggek-unggekan mani nyemples pisan. Ari keur ngaronjatan daun nangka tina leungeun kuring nu nanya molongo." Holan dipeuteui deket Cigudeg Jasinga sora sok diganti ku o nyebut seureuh jadi soroh, nyebut peuteuy jadi potoy, pek deui sok aya sora anu ditambah ku aksara n henteu jadi henteun, nya jadi nyan jeung sajabana ti eta. Si Saleh kakara datang ti Bogor ngajakan ngalasuluh ka si mamang urang peuteuy. "Man, urang ngalasuluh yuk." "Tungguan, rek make calana holan." "Make calana holan teuing atuh. Calana pokek ge jadi. Ngalasuluh-suluh bae mah." "Atuhnya heueuh, engke holan, rek make calana holan. Jiga tuh ti holan, ari teu daek ngadago kuring holan mah." Si Soleh antukna ngarti oge yen holan ceuk si Maman hartina teh heula. Pokrol leutik. Memang lamun teu kajadian mah teu lucu, anak BH cerik bae ti tadi. "Kunaon sia teh atuh becerik bae?" BH bari nyentak. "Ku bibirna dibawalan sambal geura sia jeung endogna BH kapaksa seuri. Basa Walanda. Zaman rame dialajar basa Walanda ke kampung-kampung, sok loba nu nyalin basa Sunda kana basa Walanda atawa sabalikna anu sakarap-karap bae. Iyet jeung iyat harita teh pabisa-bisa, ceuk iyet. "Coba yat, naon Sundana ari bang bilyet?" "Ijat." "Bang hartina bangku, bil bujur, ari yet meureun tina iyet. Jadi hartina teh bujur iyet dina bangku," ceuk ijat diuk dina bangku. Iyet ngajawab, "Ah, baner pinter ilaing mah euy. Cing ayeuna ieu kawalandakeun ku iyet. Dongeng-dongeng liang eta kapoekan, damaran-damaran ah embung da uab." Jawab iyet, "Wah gampang kitu-kitu bae mah. Vertellen gatbil kadongkeran
lampenan will need da hehehehe da seting. Salah harti kuring resep pisan ngome buuk turug-turug buuk kuring teh kaasupang alusna mun dibandingkeun jeung nu batur mah alus teh ku pangome sorangan nyaeta ari rek sare teh meuni rimbil dina sirah ting purintil lamak-lamak dicangreud-cangreud sangkan jadi galing buuk malah tempo-tempo kajen teuing bau hangit cenah ting perengkel di istrika ku songsong lampu atawa ku beuleum arnal. Jaba ari ceceuh urang aring mah letah buaya sagala naon bae oge teu kaliwat bakatku hayang gomplok kuleukeun-leukeunna nya atuh buuk anu heuras jocong kaharep anu tadina siga plok limus beunang ngalamotan teh jadi ombak-ombakan. Sari weh ceuk kuring mah alus ku alusna tungtungna kuring jadinya lamun rek di polka teh tapi dah boga langganan anu maranti anu biasa nurutkeun kana sakumaha kahayang kuring dek weh kuring di polka si tukang cukur teh teuing ku beuki ngobrol da mani ngabuih ari geus nyarita teh sakitu bari nyukur harita kuring kataji ku carita anana tapi kulantaran ngayayai ngomongna ceuk kuring cokot raramena mang pondokeun alus tah dongeng teh kulan cuk tukang cukur teh mangga teu kanyahoan deui krek weh galing kuring diguntingan mani beak mang nah diteuk-teukan kitu apan tadi seueur aden pondokan maksud kuring mah dongeng pondokeun teh lain buuk ceuk kuring mani hayang ceurik. Masya Allah kumaha atuh nya kapaksa geus kitu mah sabisa-bisana dibeberes deui tamat dicukur kuring ngenteng aduh na teuing teuing rupa sirah kuring jadi teu beda ti siga hulu ucing anu rek moncor teh geuning bakatku pondok buukna kuring kapaksa ti harita dikarapos. Kumis palsu kuring teh harita geus mangkat beger malah sok boga rasa yen sok rada-rada ningkah jeung gumasep pibasaeuna nama teu kaop nenjau nu dibatur alus sok diturutan malah sok hayang leuwih alus ti batur kacaritakeun arek cap gomeh di Jatiwangi masuk sok aya pangramena da puguh ge kota leutik tapi loba nu mestakeunana babakuna mah loba anu lalajona da maneh tamplok di kampung-kampung teh teu kalis ku hujan ngaruy pada asar kuring geus midang satakar kebek saaya-aya dipake malah ditambahan ku beberenjen jeung kumis palsu sagala kameja merek Columbus nu bodas ngeplak calana woleta ngolontong benang ngalicin sapatu hideung model pantofel mening ngagenclang ku meunang nyemir buuk di sisiran golepna model 1857 sahedeng meuni rapet ku krim kuring ngaca nyeh kuring mesem tegep ieu awak teh ceuk hate bari mencrong kalangkang sorangan tapi ceuk hate deui golep model kieu mah kawasna leuwih sari mun jeung kumisna deui teu pindo gawe leos kuring ka dapur ngeurik tarang habu ngalah harang ngasu top kana ples minyak keletik ledot lelaunan masang kumis meuni ngajalan tiri hideung nyeprit leuwih alus ti kumisna Bang Irawan nya we sari kaduhung teu ti bareto ngukut kumis nyaho hebat kieu mah cacak-cacak kumis palsu komo muntulen kuring ngomong sorangan ret deui kuring kana kaca ti hareup sieup ti gigir sari ari dangah siga gagah alah batan si sersan mayor rarasaan teh belenyang bae ngabose sapeda nuju ka panglalajoan hujan ngaruy terus kameja kuring oge beungeut kuring jadi baseuh komo sapatu jeung calana mah urut ngolontong jadi belewuk jeung letek
Jalma-jalma loba nu merong ka kuring beri mesem malah nu seri ge aya sawareh kuring bunga asa pangkasepna. Tapi nah ari para mojang anu direret ku kuring anggur ting jarbi malah aya suara ti antarana teh anu kadenge. Kade euy, awas aya barong. Lantaran hujan ngagedean kuring ngiuhan ka hareupeun toko cara batur jelema-jelema nyingrai waktu kuring datang teh. Tepi kanu ieuh ret kuring nenjo kalangkang sorangan dina kaca toko. Nah anak gebeg teh hate. Kumis teh sing horeng kari sabelah deui luntur ku hujan jeung ngahideungan kana gado ka meja manih perong blag bae barong. Beri kalamas kalemes jeung tungkul hujan-hujan ge kuring balik dah mani asa teu beungetan. Sugan teh Paar salib silaan dekat nyang harepan boboko sangu bro manehna ngalas kana piring pek nyuk angen sarta suruput diasaan. Leuh ku warasana angen teh omongna. Manehna nyokot sambal pek digalokeun si sambal teh kana angen dikocek. Geus kitu am deui ku manehna diasaan. Ih kurang uyah geuning ayeuna mah omongna deui. Manehna ngarawu uyah bro diabuskeun kana angen celebak weh geus kitu mah manehna dahar. Keur kitu jol pamajikanana datang tas ti cai. Har geuning akang keur dahar sugan kuring teh can datang ceuk pamajikanana. Sanes Kang ari cai kokocok tina pinggan dikamanakeun? Hah cai kokocok eta teh boro ku akang dida orolok bae Paar salib utah.